Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-manqabatu sadisatu utawi manqabah kang kaping 6 bi ikhbari kauni ismihi syarif ikut tetep ing dalam mertelakeun ngawartakeun anani aran Abdul Qadir kang mulia kal ismil azam iku kaya aran zat Allah kang agung. Qala azza wa jalla bilisani malaikati wa man qara'a isman min asma'ika fahuwa kaman qara'a isman min asma'i. Al-mukarramun, para kiai, para asatiz, para habaib anu kusim kuring dimuliakeun pisan. Wabil khusus keluarga besar Al-Istiqlaliyah, wabil khusus kakak kula sekaligus guru kula Abah Kiai Haji Tohawi Romli Dimyati. Di tengah urang oge aya para pejabat pemerintah, Gubernur Provinsi Banten Bapak sakar ngaranna Andrasoni. Ieu oge babaturan sekaligus musuh kula Bupati Tangerang Bapak Maisal. Tegakantun para kesepuhan keraton Kecirebonan Sumedang Larang beserta rombongan. Tegakantun teman-teman Gubes Abah Haji Agus Salim, Abah Haji Rusdi, almarhum Supendi, oke Pak Haji Nana Citra, Habib Nuh dan yang lain-lainnya. Samemeh kula macakeun ieu manakib seperti biasa urang ziarah heula ka Tuan Syekh dengan mohon dengan hormat kepada ruh Haji Pendi supaya hadir untuk membacakan Kutub Robani. Di dia ya, tungkeun na bawa itu kan, isukan kurung batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten nu margina suarina suarana setiap wengi diangge jadi serako. Tub ramani walarifin Somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Abdul Qadir Abdullah Abdul Muttalib Abdul Muttalib Abdul Qasim Abdul Wahab Abdul Wahab Siti
Fatimah. Siti Fatimah Jenab bin Juwairiyah Hasan wa Husain ibn Ali wal Fatimah binti Rasulillah Muhammad ya Habibullah kutub Rabbani wala rifin Samadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wali-wali sangga Nukaji Malik Ibrahim putra Jamaluddin Husain wali-wali sangga Nukadulane Rahmat dari Roma Sunan Ampel Surabaya Rabani walarifin Somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani hapunten kasadayana para ulama nu margi suanten rada serak hapunten dugi ka dieu karena aya ulama deui ka mana tah Tiga Raksa ka Tiga Raksa gitu hapunten terutama ka guru-guru dados assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Seperti diketahui bahwa nusok macakeun manakib adalah Abah Haji Turmudi Pasirawi bin Abdus Syukur. Beliau macakeun manakib di tilu khalifah. Pertama Abah Sepuh, kedua Abah Uci Al-Maghfurlah, ketilu Abah Entoh. Ayeuna beliau tos ngantunkeun urang sadayana urang babarengan bacakeun Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di antara sifat Allah nyaeta qadirun. Allah teh maha kawasa. Ku kakawasaan Allah nyiptakeun langit beserta isina. Ku kakawasaan Allah teh nyiptakeun bumi beserta isina. Qadir Allah ngawujud dina ciptaanana. Nalika urang ningali langit aya kudrat Allah. Nalika urang ningali bumi nyeuleuh bumi aya kudrat Allah. Nyeuleuh laut didinya aya kudrat Allah. Kabeh nu aya di dieu maujudat mumkinat aya kudrah Allah. Sok mun anjeun bisa menggapai qadir Allah kana kudrat Allah naon anu ku anjeun dipikaharep niscaya bakal kawujud. Mantakan wajar Nabi Sulaiman alaihi salam bisa hiber di awang-awang, naik angin, naik awan. Karena awan teh kudrah Allah. Kudrahna dibikin kan Sulaiman. Sulaiman pakai kusia kudrah aing ciptaan aing. Wajar Kangjeng Nabi Musa alaihi salam bisa ngegebuk laut belah dua. Karena naon? Laut teh ciptaan Allah berarti aya kudrah Allah dirinya. Kudrahna dibikin ka Musa, maka Musa sang ninahna bisa ngakebuk laut belah dua. Itulah kudrah Allah. Nah, ya kudrah Allah teh hanya dibikin ka para anbiya wal mursalin. Nalika dibentukkeun mukjizat ngaranna. Mukjizat. Nalika Gusti orang manusia biasa, manusia diangkat dari Nabi, kudrah Allah dibikin.
manusia diangkat jadi nabi kudrah Allah dibikin komo kangjeng Nabi orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah kelas kudrah para nabi nyeklan kudratullah tina kudratullah melaloncor barolong jadilah sirrullah iya dicekelna ku para wali Allah nalika jelema geus diangkat jadi wali maka jelema tersebut bakal boga sirrullah. Maka lamun nyaritakeun sirrullah lamun dibuktikan ngaranna karomah ulah dibanding-bandingkan ke jeung mujizat lantaran mujizat dan kudratullah jauh beda antara kudratullah ke jeung sirrullah. Sirrullah bijilna tidak kudratullah. Nunjekelana para arifin para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sirrullah aya nihayatus sir aya bidayatus sir aya mimiti sir aya panungtungan sir. Nihayatus sir berbatasan langsung ke jeung kudratullah. Di dialah Abdul Qadir Jailani nu kurang kuari daholan aya dina nihayatus sir rek ngalengkah kana kudratullah ditahan ku bapa kolotna ku kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir lain bagian sia kudu lempang dina kudratullah mah cukup dina perbatasan sirrullah jeung kudratullah. Maka dari itu Abdul Qadir dinggaranan Abdul Qadir jelema nu aya ditungtung sirrullah awal kudratullah. Matakan wajar lamun nyeritakeun karomah tan Abdul Qadir Jailani seakan-akan Abdul Qadir teh kos para nabi Allah. Karena naon maneh geus aya dina nihayatus sir bidayatul qudrah. Tah ieu hayang menang sirrullah teh lain pagawean anu gampang. Lain seperti ngabulak balik martabak. Teu gampang. Contoh letik aya ustad teladan cek guruna ke sia cicing di imah pagahan saaya-aya aya santri hiji dua tilu pagahan ku sia saaya-aya aya masyarakat nu datang ka sia hiji dua tilu pagahan ku sia geus sia mah imah majlis masjid imah majlis masjid kulantaran nurut jasa ka guruna ustad teladan jadi tenar jadi populer jadi masyhur lain laga. Mulai kan lamun geus tenar geus masyhur geus terkenal laleur hejo mulai ngadeukeutan laleur koneng mulai ngadeukeutan. Dina hiji waktu Ustad Teladan menang undangan di hiji raja. Menang undangan di hiji raja. Karena ku katenaranana, ku kamasyhuranana, maka Ustad Teladan tersebut diukna di panghareupan. Di barisan panghareupan. Sanggeus jamaah tenang kabeh kumpul kabeh maka protokol Kiai Haji Fudoli ngumumkeun bahwa kepada hadirin jamaah rahimakumullah berharap tenang karena keluarga kerajaan beserta Ratu
dan putri akan memasuki haflah utama. Datang raja, raja datang. Ratu datang. Korsina geus aya ngaranna. Kabeneran. Putri raja ngarendeng jeung Ustad teladan. Putri ngarendeng jeung Ustad teladan. Sambil mengikuti acara, putri nanya, ini Ustad yang lagi tenar itu ya? Jangan dibesar-besarkan, biasa aja. Katanya saya dengar-dengar banyak sekali anak kecil yang ngaji di Pak Ustadz. Itu bukan saya, itu mungkin karena doa guru saya, orang tua saya dan sahabat-sahabat saya. Ustadz udah punya majelis taklim belum? Pan Putri ya. Rumah saya juga masih cukup. Ustadz orangnya rendah diri ya. Memang banyak yang ngomong begitu. Selain ngajar ngaji, apa aja sih kerjaan Ustadz? Ya paling sholat, baca Quran. Nggak capek Tad, paling lemper-lemper dikit lah. Seiring acara beres, maka para hadirin kabehan bubar. Pas begitu beres ramah tamah, Ustadz teladan pun pamit. Pas rek balik, putri nyamperkeun. Ustadz, besok main lagi ya ke sini. Jawaban Ustadz, kalau ada takdir Allah, mungkin kita akan bertemu lagi. Insyaallah. Balik Ustad, kulantaran larut malam can sholat isya. Nah kamanehna sholat isya. Rakaat kahiji maca surat Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na Ustad po lebah ayat wa rafa'na po dibalikan deh kemana Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na po Ustad teladan po. Beres salat diteruskan kumehna ruku sujud datang ke assalamualaikum. Beres salat mahina cari ka Gusti Allah, Gusti dosa naon ieu sampai Alam Nasrah pohon kukul teu bisa diteruskan lebah warofakna teu bisa dosa naon Gusti. Tiba-tiba aya suara guruna, ya Mailu, hei Ustad Mail. Cek Ustad samaita bima laisa bismi, guru nyebut kula kunaon lain make ngaran kula.
Memantak waing di ngaranan Mail lantaran siangin opat kesalahan dina penting ieu. Salah naon guru? Membantak waing sia di ngarangan Mail lantaran sia condong kana opat perkara. Opat perkara bagi sia masalah. Mail naon no opat teh guru? Kahiji sia narima undangan raja. Apakah salah guru kula narima undangan raja? Lebah mana salah kula narima undangan raja? Lebah mana salah kula narima undangan gubernur? Lebah mana salah kula narima undangan bupati? Iya kan undangan guru. Undangan nama itu masalah Mail, itu masalah. Tapi hati sia condong leuwih bunga narima undangan raja daripada narima undangan Allah. Nalika Allah ngundang sia melalui ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sia biasa baik. Tapi nalika menang undangan raja ku sia ditemeng-temeng. Nah, aing menang undangan ti raja. Hiji kesalahan sia. Dua, nalika sia diuk dihareup eta salah. Naon salahna guru? Ja eta mah geus dipersiapkeun. Eueuh masalah diuk dihareup mah. Tapi sia leuwih bungah diuk dihareup nu geus disiapkeun ku raja dibandingkeun nangtung panghareupan nalika berjamaah. Nalika sia panghareupan berjamaah sia teu ngarasa bungah satik-atik acan, tapi didiuhkeun ku raja di panghareupan sia bungah. Dua kesalahan sia Mail. Loba Ustad Mail. Ya, lupa Mail malu ya. Tilu sia nalika ngobrol ke jeung ratu nikmat biasa. Make ngomongkeun jangan berlebihan. Make ngomongkeun doa orang tua dan guru. Nikmat amat sia ngobrol ke jeung ratu. Leuwih nikmat dibandingkan sia ngobrol ke jeung Gusti Allah. Nalika sia salat teh ngobrol ke jeung Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang eta sia lain keur ngomong jeung Allah? Masya Allah, ku sia teu ngarasa nikmat. Ngobrol jeung cewek. Tilu kesalahan sia Mail. Opat singkat baik karena acara padat. Opat nalika sia beres acara digerokeun ku ratu. Ustad sia kan nyileuk tah di hati sia ngomongkeun kumha kudratullah bae ge sia di hati ayah yang balik di kadinya. Coba bandingkeun ke jeung ibadah sia nalika sia ninggalkeun tempat ibadah, nalika sia ninggalkeun sajadah hudang beres tina salat, apakah aya karasa yang balik di kadinya? Apakah karasa sia kangen? Apakah sia karasa sono hayang salat di didinya? Nah, iyalah Mail asalahan sia. Hampura ka Ustad Mail. Ieu loba Mail soalna dia. Haji Apip Mail. Ila hadirin jamaah cek guruna Mail sia moal bisa menang bidayatus sir, mimiti karomah. Lamun sia can bisa ngalanggitkeun kos kitu, masih keneh leuwih resep ka makhluk, leuwih keneh condong ka makhluk.
leuwih keneh bungah kabalog dibandingkan kejeng urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadirin jamaah rahimakumullah, mantekan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh geus melewati sir 1, sir 2, sir 3 sampai bidayatus sir, sampai nihayatus sir nu dingaranan bidayatul qudrah. Ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mentekan urang ku hari ruruba tawasul ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan urang sadayana dijadikan murid Abdul Qadir Jailani, dijadikan muhibbin muhibat Abdul Qadir Jailani, sehingga urang di akhiratna dirahu dipangku ku Abdul Qadir Jailani. Ila hadirin jamaah rahimakumullah, tina sirullah muncul kokocoran nu dingaranan nurullah. Saha ieu nurullah teh? Aliminal abidin, lamun dibuktikan adalah nu dingaranan mauna. Kumaha ari rombongan urang ya, rombongan urang mah kiai lain, ibadah henteu, wali komo, calon nabi geus ditutup deui. Nah, urang ieu ngaranna naimin, rombongan happy. Mikiran neraka henteu, mikiran sorga henteu. Pokona mah isuk aya kopi, aya rokok, aya belum uli beres. Rombongan naimin. Di mana letak naimin? Kok bisa harirup idu dunia arembekan kos kieu? Aya dina rahmanullah, hiji kudratullah, dua sirullah, tilu nurullah. Urang aya dina rahmanullah. Bedana antara sirullah jeung nurullah, sirullah wali mah bisa nyahueun ye, bisa nyahueun. Ieu tangkal, ieu buah mangga, tanpa perlu diteliti, tanpa perlu diriset, tanpa perlu di naon Pak Bupati? Diriset anu sok profesor tadi ngaranna? Riset. Tanpa perlu diriset nyahueun. Ieu buah mangga ngora lamun didahar loba teuing bisa mencret. Wali mah nyahueun ye. Ieu buah ieu vitamin ieu, buah ieu vitamin ieu, buah ieu vitamin ieu, nyahueun. Bahkan jelema nu nyekran sirullah, misalkan walina orang anu di mana Kang? Di Tanzania. Tanjakan. Di Tanzania. Ari di Tanzania aya jeruk tahu. Saya ngomong lah. Aya aja. Misalkan di Tanzania eueuh bernuk di Tanzania misalkan. Urang Indonesia mawa bernuk ke Tanzania. Diangsongkeun ka ahli Allah, nu geus boga sirallah, ditanya ku urang, "Ya Syekh?" "Ya." Make bahasa Tanzania ieu mah pula. Buah naon ieu? Jelema lamun geus boga sirullah bakal gampang ngajawab, iki bernuk. Sirullah. Nyeunanya we. Sirullah jeung nurullah, bedana jelema nu bejekelan nurullah, nu tingkatna hanya karak maunat doang, hanya ukur bisa nebak-nebak. Nyana bisa kieu, di kebon anu aya tangkal anu, di kebon anu aya tangkal anu. Padahal nyana can pernah ka kebon eta. Itulah bedana antara kudratullah, sirullah, nurullah. Urang rombongan naimin
rombongan happy pokona mah asal ngembrak di hareupeun teu nyaho ngeunah teu nyaho teu di dahar isukan teu nyaho bakal mulas beteung jeung teu kumaha isukan. Tak gila hadirin jamaah rahimakallah, urang sebagai rombongan naimin rombongan happy anu cek guru urang al-magfurlah nu disangsikeun ka sorgana. Hartina disangsikeun ka sorgana teh ya mampir heula di neraka. Komo rombongan Mail mah. Rombongan Ustad Mail. Nah, urang butuh kakail butuh cacangreut nyaeta ka jelema anu nyekelan sirullah di antarana Qutbul Gaus Abdul Qadir Jailani. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, berarti urusan sir, urusan gaul, masalah jeung raja-raja, masalah ke jeung bupati, masalah ke jeung gubernur, masalah gaul mah. Nu penting adalah rasa. Urang lempang ke jeung Haji Pendi, rasana bau aki-aki. Masalah urang lempang jeung gubernur, jeung bupati, jeung para raja-raja, masalah. Yang penting rasana. Perbedaan antara ke jeung rakyat, jeung nu susah, jeung nu malarat. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah, nu mantak murid dan ngaranan Ustad Mail karena timbul rasana. Mantakana urusan nur, urusan hati, urusan rohani kembali na kana rasa. Lain urusan macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah lain. Lain urusan baca hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah lain. Lain urusan baca Fatihah lain. Rasana ya Allah. Nalika maca la ilaha illallah kumpul kabeh langit ke jeung bumi jeung sagala istina seakan-akan eueuh nu lain selain Allah doang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mang keneh aing nyebutkeun la ilaha illallah mah eueuh deui pangeran selain Allah, berarti aya keraguan di hati. La ilaha illallah. Lamun urang ngomongkeun la ilaha illallah aya keneh mang di hati, seolah-olah aya keneh pangeran selain Allah ngan dinabikeun kurang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salila urang can datang ka rasa bakal aya kamangmangan di hati. Tapi lamun geus datang ka rasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, bakal ngageter jiwa. Bakal ngageter jiwa la ilaha illallah. Hiji raga dua jiwa satu komando supaya terpadu karak bisa ngarasakeun la ilaha illallah. Ragana nu ieu leungeun wali boga leungeun urang boga leungeun ragana sarua. Wali boga suku urang boga suku ragana sarua ragana. Tapi nyana boga jiwa dua jiwa. Hiji jiwa manusia seperti biasa yakulu wa yasrab dahar jeung nginum biasa. Boga jiwa anu kadua yaitu jiwa malaikat. Kumaha carana? Kudu satu komando supaya terpadu antara manusia ke jeung malaikat di raga urang. Nalika geus terpadu maka urang jadi manusia setengah malaikat. Karak didinya anjeun bakal ngarasakeun sirullah anu sanyana naon hartina la ilaha illallah. Sakumaha ceuk Gusti Allah mere penghargaan ka Abdul Qadir Jailani, man qara'a isman min asma'ika fahuwa kaman qara'a isman min asma'i. Abdul Qadir kulantaran anjeun geus aya dina qudratullah abidayah qudratullah, maka saha jelema anu nyebut ngaran anjeun sarua kejeng nyebut ngaran kula. Urang nyebutkeun Abdul Qadir sarua kejeng nyebutkeun ya Qadiru, ya Qadiru, ya Qadiru. Sakali nyebut Abdul Qadir Allah geus kasebut. Beda kejeng Haji Pendi. Sakali nyebut Pendi tukang selot kasebut kabeh.
Ya Allah ya Rabbi. Ila hadirin jamaah rahimakumullah sakali deui mudah-mudahan urang sadayana kumpul di dieu kabeh di aku murid Abdul Qadir Jailani. Kitu deui urang doakeun para pejabat-pejabat urang muga-muga diberi adil mimpin daerahna masing-masing. Kitu deui para kesultanan mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan bisa memimpin wilayahnya masing-masing. Kitu deui ka para donatur-donatur, para dermawan-dermawan, mudah-mudahan semakin ditambah rizkina jeung semakin semangat untuk bersodakohna. Kitu deui rombongan urang para naimin rombongan tukang daharna doang, mudah-mudahan urang diberi sehat jeung diberi ngeunah dahar bae. Amin ya rabbal alamin. Kula menang informasi magrib keneh ti Abah ento daging magrib geus beak di imah aing. Cek kula asanan nu ka imah Abah ento mah rombongan jin kabeh. Sebab anu dicekel ku kula mah dapur di ditu alhamdulillah sampai jam 10 peting masih weteh kene kekencengna doang. Ilah robeakna ku rombongan naimin rombongan happy. Tapi sanajan happy urang mudah-mudahan katarik ku rombongan ahli Allah Subhanahu wa taala. Sakitun kabihatur tina pembacaan manaqib kali ieu nyuhunkeun hapuntenna tina sagala kakurangan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.